mantak lamun sholawat teh hadirkeun Kanjeng Nabi mau sholawat bibirna ngeceuas we ngobrol. Ya Nabi salam alaika datang we CS na. Ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam alaika manireu wasukan teh saha sia teh karak datang lain. Ya Habib di mana heula sia karak datang salam biasa ngangkatan pakaian heula bisi hujan alaika sholawat cie bajuna anyar deui tuh meunang ngahutangnya ti positi alaika ngunawai ngahutang narik arisan dibayar kamari. Ya Nabi salam tapi cincin mana leungit hiji ka mana alaika dijual ku salaki aing. Ya Hasul jang naon salaki mana ngajual cincin salam biasa modal jang mancing alaika. Ya Habib mulai ngomongkeun batur salam tinggali itu jemaah karak datang ala mana tuh karak datang mana itu nih itu tuh laku sungut tuh kaduluan ala itu 7 jemaah monotot ka dieu. Ya Nabi ece ulah daek ngaji deket manehna salam kunaon kitu main mah sok nyokot berkat tilu alaika kadang-kadang geus meunang aku can meunang si eta mah. Ya Rasul ngabangkrutkeun panitia nu goblok itu mah salam ala kadang-kadang berkat batu dicolong kumahna. Ya Habib geus kitu awakna buketekin najis amit-amit aing mah najis aya nu kitu aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing arasup ka surga. Kencengan amin aja ngajawab nage. Kapetir jalan aleur ka makam jalan sempit anu hadir manis nu ngajawab salam manis etik. Daun salam daun tales katingali kusim kuring ibu-ibu ngajawab salam masih kene leuleus kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leuleus teh masyarakat bolang keur mikiran hut. Ieu mah lain suudon goreng sangka ka orang pasir limus bisi nu hadir barokah hutang beres acara sing lalunas. Taetan wamina pedas rada loba hutangna. Alhamdulillah. Cek sound heula yeuh, cek sound heula. Akang bassnya terlalu besar yeuh bassna. Magendrung teuing suarana, bassna kurangannya. Cek cek lau can dibere cek galau cek Rika ada apa Roma cek tribelna agengan Kang tribelna agengan basna kurangan bas kurangan ta tribelna agengan cek Rika kastos cekap doakeun tukang salona sing asup ka surga jeung salon-salona di bawah ulah atunya karunya berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah, bismillahi takhassantu billah, bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Hamdan liman zi'anna al insana bil akhlaqil karimah wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al-qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah ayat tamimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala syair Muhammad
Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak MC na sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat. Wabi khusus akhinal kiram guru sim kuring guru urang sadayana pimpinan Ma'had Nurul Iman kersa abi Kiai Haji Marwan nu puji sim kuring dipihormat. Tekalangkungan kakersana Bapak Ki Agus Gunawan nu puji sim kuring dipihormat. Tekalangkungan kakersana Bapak Kiai Muhammad Umri nu puji sim kuring dipihormat. Oke tekalangkungan Bapak Kiai Ujang Suryadi nu puji sim kuring dipihormat. Oke tekalangkungan loba amat tutuyanya Bapak Kiai Abdul Rahim nu puji sim kuring dipihormat. Tekalangkungan kakersana Bapak Kiai Mama Suhri nu puji sim kuring dipihormat. Bapak Kiai Sumar. Oke tekalangkungan Bapak Kiai Ian Sopian kum sadayana para alimil ulama di desa Bolang. Mudah-mudahan najan teu disebat namina tanpa ngurangan rasa hormat jisim kuring. Mudah-mudahan sing tampi-tampi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal aparatur pemerintah nu puji sim kuring dipihormat kersana Bapak Kepala Desa. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Kades dina raraga ngaheuyeug dayeuh ngolah kana desa sing meunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Utamina ka para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad di payunan ku para pemuda yang sangat luar biasa diheuyeug leungeun antai tangan berserta para kesepuhan. Mudah-mudahan perjuangan para pemuda sing dijantikeun amal ibadah payunan Allah Subhanahu wa taala. Oke ngahaturkeun ribu nuhun laksa katika bingahan ka para donatur khusus, oke donatur umum para wargi masyarakat nu kersa ngorbankeun harta bendana tanaga pikiranana. Wabi khusus ka kersana ti Cakung Mandiri urang doakeun sing tampi barokah amin. Oke tekalangkungan ti Alex Ban kebenaran ban aing geus ipis itu. Mudah-mudahan bisa tuker tambah beres ngaji ya. Alhamdulillah. Tuh nya nuhun dukungan anaknya. Nyata Bapak Nandar, Pak Nandar nya urang doakeun mudah-mudahan sadayana urang doakeun arusahana sing tambih marajeng amin. Ya Rabbal utamina sim kuring aturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat tanggung berat nuhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu lobana alhamdulillah. Duki kangeletkeun keuing ngabandaleut sorak-soraknya tang pinang memang orang Pasir Limus Bolang mah geus kajamparing ka angin-angin katorta ka unggal nagara. Di mana-mana aya acara pasti dararatang alhamdulillah. Mudah-mudahan yen nu hadir sing paranjang umur, sing barokah milik dan rizki, sing dihampura sadayana dosa, sing dihasilkeun kabeh cita-cita. Anu hirupna jadi tani, mudah-mudahan tanina semakin subur. Anu arusaha usahana sing tambih makmur. Nu baroga barudak malah santren sakola anak incu sing tarambih-tambih manfaat ilmuna. Ya Rabbal supados teu kolong kana waktos ngaganggu kana waktu. Urang puput bae kana puhuna, urang alak kana muarana, urang udag pamangsan, urang tarambai ieu pangaosanana. Ngan sataacan sim kuring ngadadarkeun tutungku singat anu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula. Jauh di jugjug anggang datang sim kuring ti Kabupaten Bogor, datang ka Pasir Limus Bolang Banten. Eueuh maksud baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu ti pisan-pisan. Sim kuring apal Banten daerah santri loba para kiai, bahkan Banten mah gudangna para wali, darahna para wali. Mudah-mudahan ieu mah seja silaturahmi nu dipamritaya sanes barokah silaturahmi urang kabeh sing panjang umur bari gampang rizki amin. Ya Rabbal dumasar kana ieu
boh bilina dina enggoning cemorios ya kirang tata kirang basa kirang panata dudukak lukak nanyap jumantaka kasar basangka turgarihal bisi ceramah kula panjang nyugak pondok nyogok maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jebar panghampura anu ditedak ti pala dulur sadayana kumaha bade ngahampura. Alhamdulillah ibu bapak zaman ku Allah muliakeun syariat urang sadayana hadir muludan di musola apa masjid ieu mana ngaranna ieu masjid ngaranna mana aya di dieu hah masjid naon Kang Nurul Huda enggak Kang rada ragu geuningan masjid naon Kang Nurul Huda tak kitu sing yakin Nurul Huda tapi main lagi culak cileuk Masjid Nurul Huda sebagai syariat orang kumpulan hakikatna orang keur dikumpulkeun di jero surgana Allah Subhanahu wa taala. Lain cek simkuring tapi ulama besar Al Imam Syiri As-Sidki ngawarkeun fatwa nu endah jang urang nu resep muludan. Kumasar Imam Syiri man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadi jannah. Sing saha jalma nu ngalumampahkeun dua dampa sampeanana baris dongkap kana hiji tempat di mana eta tempat diayakeun peringatan muludan. Dina eta tempat dibaca sholawat pikeun ngagungkeun Kanjeng Nabi. Dina eta tempat dicaritakan sejarah perjuangan Kanjeng Nabi faqad qasada raudhatan min riyadi jannah maka mereka sama saja sedang berjalan mendatangi surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah naon alasanana li'annahu maqasada dalikal mawadi ila mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam moal pati-pati masyarakat bolang nu jauh ngajugjug nu anggang daek dararatang malah nu deukeut tata dikene geus ngaraleut daek korban harta banda tanaga pikiran bahkan waktu berang ayeuna dikorbankeun lamun eueuh rasa deudeuh cinta ka Kanjeng Nabiuna Muhammad. Benar ya nu hadir karena cinta sama Nabi. Mun benar karena cinta sama Nabi kata Nabi man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku maka akan bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah. Hayang ka surga jeung Nabi. Maka syarat utama yang ka surga jeung Nabi kata Nabi apa? Orang cinta ka Rasul. Bahkan pun hadis Nabi nusanes naon jama sayusarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkeun urang engke di ditu teh jeung jelema nu ka cinta ayeuna. Lamun ayeuna urang cintana ka Nabi, Nabi mah geus dijamin asup ka surga. Mudah-mudahan we urang diajak asup ka surga amin. Ngan eta cinta kudu aya bukti, ulah cuma kata-kata jeung aya ciri. Insya mana ciri jalma cinta teh man ahabba syai'an aksara min dzikri sajalma nu resep kana hiji perkara sok loba nyaritakeunana. Ibu ngaku cinta ka Nabi berarti sing sering baca sholat keur nyeuseuh maca nyesrika ge bariso aku kumbah sambil sok keur nyeuseuh maca sholawat. Wah tilok jeung si Ece teh lah ieu mah keur nyese boro-boro sholawat ngomongkeun salaki nu aya. Kusrak-kusrak leungeun kana baju sungut ngomong we sosoranganan oge. Ya Allah ya Rabbana hanjakal di kajeng manehna. Nya kitu mah aing di kajeng Mang Asep baheula. Hirup teh ripuh jeung manehna mah boga salaki teh dahar gembul gawe ngedul. Ari hirup molor wae sakena hudang nguseup si eta mah. Nguseup leung menang lauk barang ditanya kunaon teu menang lauk cenah laukna majarkeun make masker. Ih pieu omongna hirup teh. Cek lauk kok suaranya beda lagi nih salonnya ih. Ampura kasep ya suaranya jadi mendem kieu. Coba middle-nya digedean Kang, middle-na ulah volumena. Rupana mah lain tukang salonna ieu mah listrikna keur turun sigananya. Soalna ieu salonna mah salon full ieu. Salon ajeb-ajeb ieu mah. Yakin nya Masya Allah. Tuh jamaah saya. Nepi ka mana tadi? Hanya baca sholat, osoknya semaca sholawat, engke mah kudunya. Emang menangkan kernya semaca sholawat, silahkan saja. Asal tempatna ulah aya wesean. Mun aya wesean dosa Kang lain dosa sul adab goreng akhlak nyebutkeun ngaran Nabi di jero WC tuh nya sul adab doang teh dosa mah goreng we atuh. Tuh nya di luar nyeuseuna tah di kamar mandi nu WC-an. Geunaheun di dapur maca sholawat, mau masak malah ngalagu. Sambal bala sambal balala do geus rasa setan anu geblek nu kitu mah.
angkat cabe taekeun kana ulekan dihajar deui. Pernah sekali aku pergi dari pasir limus ke alam barzah untuk atuh maot ke alam barzah mah nya engke mah baca sholawat taekeun cabe kana ulekan uluk keje ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji adfatayaji asin teuing adfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami ya bawang gede amat ya bawangna jugi jagi juk tuh langsung lembutnya masya sing daek baca sholawat insya Allah eta ciri orang jadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ece boga anak mewek wae bacaan sholawat osok budak mewek ajakan sholawat endah punten buukna tibalik ima buukna rege ngorok kene oge budak keur mewek pan orok mah kitunya mewek nanya oh di mana-mana ge kitu najan aya keterangan kulu mauludin yuladu ala fitrah setiap jabang bayi ngeunaan kana fitrah gumantung indung bapana pa abawahu gumantung indung bapana ieu mah lain ceurikna tapi agamana lamun budak lahir tina darah muslim maka anak eta lahir walaupun tanpa syahadat sudah masuk beragama lain ceurikna ceurikna mah sarua bae henteu cenah ceurik mah gumantung indung bapana atuh kanyahoan mun anak leungit teu kudu dites darah geus usina ceurik mirip teh jeung bapana sim kuring sok disebut balap muda di Kabupaten Bogor boga ciri khas dina dakwahna seni Sunda ngadangding neraskeun perjuangan almarhum Kiai Haji Muhammad Ari Soreh nyatana Kiai balap cemplang kapungkur jamaah sadayana nya mun anak wing leungit teh sina ceurik we orokna ciri khasna ceurik anak ki balap hoe 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 anak sanu ceurik anak kibalap geunaheun kene ulama coba anak tentara tentara teh apa tegas pada sang merah putih hormat rak tegak rak anakna mewek hoe gandeng hoe gandeng hoe anak tentara eta mah nu geunama anak sinden mewekna teh ngalagu hoe 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 obos alek ban anu bager hoe hoe obos alek anu mana ieu ki balap udah hayang nepangkeun obos biasana mah sok disawer mun ngomong kitu teh biasana gitu biasana gitu bos biasana gitu nyai teh biasa mah nya biasakeun bos wayahna eta mah Masya Allah tanak sinden eta mah kitu nya cenah tah boga anak teh kitu ajakan sholawat budak mewek disisinan jurig si eta mah repes teh ulah mewek wae teh aing teh capek belegu aya jurig sih budak teh melotot mama mana jurigna nyangan jurig eueuh tah nu molor jurig mama eta teh bapak sia jurig aya nu kitu aya moal mendingan ge ajakan sholawat budak mewek malah teh aku anak teh eulik ae nya anak tahati pan anak maneh meureunanya anak tati itu tatep-tatep teuing mah ieu mah ti tatep ti lajat ti embe ti ucing tai di kabudak-budakeun ajakan sholawat baik ngaris orang salatullah salamullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin la joko tingkir
membuat dawet sing bener laguna Jaka Tingkir wali Jawa muridna Sunan Kalijaga geus kamasyhur sanusantara nya jadi wali oge jadi raja jadi wali oge jadi raja salatullah salamullah gitu tah kudu awalna gitu tahnya salatullah salam nurutnya diajak kelo kan tenan naon celah menikah gitu hirupnya masya boga anak mah mewek ajakan solawat kak kula mah tak apa solawat namun teu babarengan sorangan mah apana ge lagu heuk bere lagu anak urang ngan laguna anu bagus anu ngadidik tuh kos tema tuh panitia tuh aing kakarak saumur ceramah jadi mubalik umur 19 tahun ayeuna umur 32 tahun kakarak aya tema muludan cincang keling aing mah gitu di dia doang beneran sumpah kang kakarak enak cincang keling manuk cingklem cineuteunya blos ka kolong bapak satar bulan nang aing teh kumaha eta artina nya padahal mah eta teh lagu nasihat supaya urang roba sok lagukeun eta ka anak urang keur mewek cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuten los ka kolong bapak satar mah bantuan atuh bapak satar mah apa lagu eta apa oh di jeun temanya gitu apa ngan lagamna biasa cincang keling mandok cingkleng tuh bener aja gitu mah nyapaleun los ka kolong bapak satar hanya biasa we lah molotot atuh eta lamun diartikeun teh pepeling tina lagu ciptaan kolot urang baheula cincang kelincing urang pasir limus masyarakat Bolang hayu babarengan jeung kula urang geura areling geura aribadah berang jeung peuting kadatung api ngajaring ulah hirup lang-lang ling sing sering hudang ti peuting keluarga besar Cakung Mandiri anu bager duaan boga hutang ka aing dah sing sering hudang tip tapi katingali ibu-ibu gareulis kieu mah bapak-bapak karasep tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki mah eta make kolor heula ulah paduh es wae uyuh kageuleuhnya pake kolor heula osok hudang ti peuting maksudna parentah kolot supaya loba nyaring teh peuting teh ibadah salat tahaj wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda hayang orang Bolang dibere darajat nuluhur ku Gusti Allah hayang makom mahmuda eta artina darajat nuluhur makom anu terpuji di sisi Gusti Allah lamun Allah geus mere darajat kamuliaan ka manusana teu aya jalma nu bisa ngahina ka anjeunna betul tuh najan pun dihina tidak akan pernah tumbang orang-orang yang sudah berikan pangkat kemuliaan ku Gusti hayang orang dia menang makom mahmuda hayang maka sing daek syaratna fatahajat bihi nafilah ngorejat tengah peuting salat naon Kang mangga eta mah pan Rasulullah SAW oke gaduh karakter kata sahabat idza hazabahu amrun sholat Rasul buka karakter lamun keur aya masalah sok sholat maka ibu silahkan sholat apa saja nu penting sunnah eusina di luar waktu wajib di luar zuhur asar maghrib isya subuh mape kesian ku sholat sunnah naon Kang ibu boga masalah na naon
Kang ulama hirup teh lieu keueuh ragapayan teh semplek nincak semplak keretpakeun pungsat ban kokoronya sobalang sakrosa hirup di dunia ulama jadi jelema teu boga sing daek salat duha mah tibeurang kulama dihina wae ku tatangga daek salat tahajud kulama rumah sahirup loba dosa loba salat sunah taubat kulama aya kaayang teu daekeun laksana salat sunah hajat kula boga anak awewe dipikaresep ku dua lalaki anu mana nu alus jang anak kula eta lalaki salat istikharah kula mah hayang ka neraka tong salat ieu bener Kang Jajal we teu percaya mah kula mah hayang salat ngahasilkeun duit salat mayat naon nu eueuh sok udang ti peuting salat tahajud ieu mah daek salat tahajud ku aral hirup susah bapana diudangkeun tengah peuting bapana aduh ini salon guys berat sekali ada salah bapana aya naon geulis udang gelas sakedeung kunaon heuh ka dieu sakedeung aya naon baturan mama rek salat tahajud sorangan we biasana oge ieu pokona mah hayang dibaturan ku bapana kunaon sieun sorangan mah Aik naon tahajud kabita ku ucapan kiang balap muda ti Kabupaten Bogor mak hirup teh urang teh kudu daek ibadah Kang salat wajib mah geus jelas pokok ngan urang neangan leuwih tina sunnah aik salat naon kitu salat tahajud geus capek hirup kieu wae kumaha balangsak belegu capek hirup kieu wae teh Kang hayang berubah jadi naon Pokemon belegu cing bener aya ngalaman neng oge kos batur akang buncir leuit loba duit luhur kuta gede dunya bro dipantok bro di juru ngaleuyah di tengah iman gedong sigrong hade dangong resep nembong digigir garasi mersi di tukang kolam renang di hareupat taman ucur cor caina herang kumaha Kang siap bener ece salat tahajud duaan beres tahajud salakina ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimina irhamna ditepak ku pamajikanana Kang izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon sia mah ngadoa tara diijabah belegu mane kitu buktina balangsak wae akang mundur maksudna pergantian pemain kumaha akang nu amin neng ngadoa emang bisa sia ngadoa kieu muridna abi Kiai Haji Marwan ya cekang haji guru abdi cenah lamun ngadoa hayang diijabah kudu sungguh-sungguh dalam berdoa buktina teteskan air mata ceurik Kang ngadoa teh ceurik kunaon kudu ceurik budak ke minta duit bari ceurik dibere tapi heueuh sangkan bisa ngadoa bari ceurik kumaha kudu ngarti kana doa anu dibaca kan kula mah teu bisa bahasa Arab ku Sunda we ngadoana di imah ieu emang menang ngadoa ku Sunda menang Allah mengarti dieu daripada maneh robana teu karti ku sorangan Ega tara ngomong wae, atuh sia ge ngajak ngobrol wae belegu. Bener, salakina di tukang pamajikan di hareup. Akang siap? Oke. Ceurik Kang, kumangke aing ceurik nama. Mewek pamajikanna sorangan. Ya Allah. Ya Rabbana. Salakina ngintip, wah bener mewek. Tong ngagoda wae belegu. Ulangi deui ya Allah digoda bieu mah. Si gelo sama doa ulangi deui. Ya Allah ya Rabb, dipikir dibulak-balik. Cek salakina kakarak ngadenge doa kieu aing dipapai dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga tiba lajeng manehna teh jelemana ieu Gusti gelo sia mah aing dibabawa ti mimiti bobogohan nepi ka loba anak balangsak ya Allah cek salakina najis amina oge sia ngadoa sia mah nyinggung aing belegu nu kitu mah cek salakina neng mundur aya naon Kang pergantian pemain maksudna aing nu ngadoa sia nu amin akang bisa ngadoa bisa aing muridna Kiai Ian cek Kang Kiai cek guru aing sarua meunang ngadoa make bahasa Indonesia ge meunang emang meunang kamu bahasa Indonesia mah NKRI harga mati weh hebat ngomongnya teh bisa bahasa Arab emang heueuh siap neng oke tapi neng mah dibabawanya moal bener salakina sarua edana tengah peuting deket pamajikan Tuhan penguasa jagat pamajikan nongkrong weh aing amin ulah ieu terimalah doa
aku ini cek pemikana rek amin asa wauh aing teh mah berikan kasih yang ku cinta cek pemajikan asa pernah ngadengin dulu hajat aing mah ya hidup yang penuh bahagia gelo saya mah doa dangdut belagu gitu mah sing sering hudang ti peuting sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleng bakal los ka kolong teh maksudna ruh nu aya dina awak urang akan terlepas dulur nitih wanci mustari ninggang mangsa nu sampurna urang di ala nyawa diri ngemasing patiraga pisajeng nyawa ngabungkang tinggal banusan teu usik teu malik ngagoler nyangilah ngaler geus kitu mah bapa satar ngandung harti sataranjang sabab mayit rek dipandian keur dipandian dicaritakeun dina kitab Daqaiqul Akhbar atanapi kitab Qurtubi jilid kahiji oge aya sami nyaritakeun keadaan kita setelah menjadi mayit ngeclakna cai amil nu mandikeun ka urang nalika urang geus jadi mayit sarua jeung nyabetna petir kana awak urang maka urang eta teh ngajerit ece si mayit teh lalaunan Pak Amil lalaunan an amilna teu ngadengieun moal teu kabur amil eta beres mayit dipandian mayit beres dibungkuskeun mayit dicandak ka masjid disolat beres disolatkeun mayit digotong heula dikubur nya ge dikubur di masjid atunya logodor datang pasaran digotong mah ku babaturan dibawa ke pakuburan dikubur sorangan eueuh nu maturan masya aya teu nu maturan di jero kubur aya amal sorangan mau soleh oke si soleh mau amal sahabe aku sia dicokotan amal sorang rek soleh rek salah eta amal bakal dibawa kete narika urang di jero kubur teh dulur jamaah sadayana rupkal kapuruk ku padung rap ku lembah katindian tanah berem nyangkola di alam barjang ngaringkuk di alam kubur poek mongkleng buta rata ku poek na harita hayang neule curug sorangan mualaksana kahalangan ku amal doraka waktu hirup di alam dunia nirecatina ajaran agama geus kitu rek menta tulung kasaha menta tulung kas Bang Baradina Bang Barung bapak-bapak nu bager kulit munding da kahujanan sangsara pinuh kabingung gulang gulingan so eta gulang guling tah gitu resepna ibu-ibu teh resep gulang-guling sorangan dulu jamaah sadayana rengse urang dikurebkeun di talkinan ku guru urang ku abdi Kiai Haji Marwan ya hideung bin kereng lilir urang di jero kubur teh ya hideung bin kereng mulai sadar urang geus di jero palapasam boja geus ditancepkeun batu nisan lebah sirah jang tunjangeun cai dikucurkeun kembang diaurkeun urang nu di jero
ukur ningalikeun urang nu di jero ukur ningalikeun astag Rabbal beres eta nu nalkinan guru urang baralik dulur jamaah sadayana karak urang sadar geus lain di jeroku lain di alam dunya urang ceurik ngabang nyinyik di rekadia wong cilik ae di tempat naon ieu kula cek urang di jeroku di mana ieu kula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong geuning eueuh tiris asa eueuh pisimuteunana hareudang asa eueuh pikipaseunana keung asa eueuh pi baturan hirupna di tempat naon ieu kula Gusti mulai nanyakeun eceuk mana dulur kula anak kula harta banda kula pangkat martabat kula geuning ayeuna mah eueuh bere kasempetan kula hayang hirup deui kula rek salat kula rek sedekah kula rek taubat ampun Gusti kula ampun balikeun deui kula ka dunya Gusti balikeun deui kula rek tobat kula rek bener ayeuna mah ibadah ka Gusti rek rajin kula salat nage kajen Gusti orang pasilimu salat lohor jam 12 kula mah jam 10 mulai sorangan ku hayang-hayangna balik deui ka alam dibere moal karakang datang amal-amal urang ieu nu hade ieu amal anu hade ngan pertama sebelum datang amal urang aya nu ngaranna jepitan alam kubur dijepit heula awak urang sakali eta rasa bijaksanana Allah ka taneuh nu ditincak ku urang taneuh boleh ngajepit ka awak urang ngan lamun taneuh eta dipake ibadah dipake taat ditincakna kana hal alus ieu kubur nangkeupna nakeum kasih sayang keindahan disebut we alam barzah teh raudhatan min riyadil jannah taman ti taman surgana Gusti lamun ieu taneuh ku urang ditincak kana kamaksiatan siap-siap eta jepitan siksaan tinu jadi taneuh ka urang disebut hufratan min hufarin niron taman tina taman neraka hancur lebur awak urang tetep di ditu mah geus moal aya maot deui abadan abadah datang amal alus urang ieu jang nu alus heula nya kali ewang weh tenang nu kurang alus mah sabar weh heula nu alus mah datang amalna saha eta kaula salat anjeun asup salat bray caang barzah urang ku amal salat amal salat saha eta kaula sedekah anjeun asup sedekah urang geuning maneman teu ko salat mah mani hurung panonna hurung wajahna pan salat mah make wudu memehna mantak caang cahayana geuning mane mah warnana abu-abu kagendek-gendekan pan aing baheula sia keur di dunya sedekah semen ka masjid eta saha kaula sedekah anjeun geuning katingali teh rada hideung aya bodasan oge hejoan pan sia keur muludan mere jojorong kaki balap muda datang eta jojorong oge eta saha deui kaula sedekah anjeun geuning titirilikan wae eta mah Bang Alek keur di dunya mereban dipake dakwah ku ki balap muda mobilna alhamdulillah pasti Bang Alek mobil kula mah jang dakwah wae mau mungkin dipakai maksiat insyaallah insyaallah jadi saksi jalan oge kunaon eta nincak nepi ka malingping make ban-ban Alek endah eta mah nya aing mah ngarep we masa eutik nya alhamdulillah eta saha
saha geuning ngabring laletik kaula sedekah anjeun keneh asa teu rumasa sedekah kos kitu justru ku sabab teu rumasa anjeun sedekah cirining sedekah anjeun ikhlas kula datang rek maturan anjeun lain gambaran sedekah naon paku nah geuning paku jadi sedekah keur masjid keur dibangun beres dibangun maneh milu kacai di kamar mandi can aya paku maneh balik nyokot paku ditancepkeun kana tembok kamar mandi setiap nu wudu make kana eta paku setiap nu milu mandi make kana eta paku manfaat paku maneh poho kana sedekah maneh tapi Allah mah moal bakal bireuk kana kaalusan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah tong keung najan paku bakal datang jadi eta paku jadi amal sedekah nyaho kitu mah sajadah imam ku aing di pakuan tuh gablak meureunan imam moal betah sujud membledag cecep kana zirananya tuh Kang tong keung datang dua malaikat munkar jeung nakir saha eta nu tadi dicaritakeun ku Abi Haji Marwan keurnal kinan bakal datang dua malaikat nu ngaranna munkar nakir ieu teh munkar nakir rek naon gablak sugan cenanya rek naon geus tugas aing rek nanya guys rek kepo ka maneh bener eta munkar nakir datang sesentak saya eta mah adab marrabuka geuningan galak munkar nakir mah jawab ku anjeun saha pangeran anjeun tong keung Kang salat urang bakal nangtungan malaikat jangan galak-galak saha maneh yeuh Firdaus pengacara dukun-dukun jadi kadinya aing nyambung na yeuh kaula pengacarana ieu mayit saha maneh boga tugas ya Allah aya mana surat tugasna tingalikeun ka kula yeuh baca ku anjeun malaikat al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun naon artina dina pada harita nganu harti ayeuna wahai dua malaikat nakhtimu bakal dikunci ala afwahim kana bahamna yeuh baham mayit geus moal bisa nyarita wa tukallimuna nu nyarita teh leungeunna malaikat leungeun teh gambaran amal tah aing teh gambaran leungeunna gambaran amalna wa tashhadu arjuluhum nu bakal jadi saksi teh sukuna malaikat bima kanu yaksibun kana naon perkara waktu hirup di alam dunya pigagawe ku ieu mayit jadi geus eueuh urusan sia mah malaikat jeung ieu mayit urusana jeung aing yang hareupanana wani sia ka aing sok lawan aing wani aing mah malaikat makhluk Allah aing oge sarua pahala mulia nam ieu mayit makhluk Allah rek nanya naon marrabuka Allahu akbar tuh waman nabiyuka muludan urang bakal mangnembalkeun sholawat urang mantak lamun sholawat teh hadirkeun kanjeng Nabi mu sholawat bibirna ngeceues we ngobrol ya Nabi salam alaika datang we CS na ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam alaika manire wasukan teh saha sia teh karak datang lain ya Habib di mana heula sia karak datang salam biasa ngangkatan pakaian heula bisi hujan alaika sholawat cie bajuna anyar deui tuh meunang ngahutangnya ti positi alaika ngunawai ngahutang narik arisan dibayar kamari ya Nabi salam tapi cincin mana leungit hiji ka mana alaika dijual ku salaki aing ya Rasul jangan naon salaki mana ngajual cincin salam biasa modal jang mancing alaika ya Habib mulai ngomongkeun batur salam tinggal itu jemaah karak datang ala mana tuh karak datang mana itu nih itu tuh laku sungut tuh kaduluan lah itu tujuh jemaah melotot ka dieu ya Nabi ece ulah daek ngaji deket manehna salam kunaon kitu main nama sok nyokot berkat tilu alaika kadang-kadang geus meunang aku can meunang si eta mah ya Rasul ngabangkrutkeun panitia nu goblok itu mah salam ala kadang-kadang berkat batu dicolong kumahna ya Habib geus kitu awakna buketekin najis amit-amit aing mah najis aya nu kitu aya sholawat bibirna ngeceues we hayo geus kitu ngobrolkeun nu aya we nu keur usum ya Nabi euceung ngadenge teh keur pirasi Lesti disiksa ku salakina salam ku si Rizky Bilar teh lah nu bener teh bener aing mah nyaho nonton TV ya Rasul gara-gara cenah si Rizky kanyawan teh boga kawewe deui sa teu mikirnya salaki kituin aja amit-amitnya ngeceues we bibirna teh naudzu wa ma imamuka saha imam anjeun
Al-Quran bakal datang. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Mangka sing getol baca Al-Qur'an. Wa ma ikhwanuka saha dulur anjeun, maka sing akur jeung dulur silih bela jeung baraya ulah parasia jeung tatang. Wa ma kiblatuka kamana nyarep anjeun, mata kurang sing getol sor Ka'bah bakal datang. Geus beres 5 pertanyaan eta apa kata malaikat? Naumul arsh. Tidurlah kamu seperti tidurnya malam pengantin. Endah di jero kubur TN keur jalma anu soleh. Kumaha cenah Kang Jang nu doraka bejakeun ulah. Ambak moal. Sewat moal. Megat aing moal. Urang bejakeun aing moal dipegat mah nya. Jangan nodora kama nu datang ge amal gor. Saha eta saha aing galengan sawah nu diipisan ku maneh. Tapi kabatur lempang kasiksa gara-gara sia tanah diipisan bagian galengan saya ditaplok supaya kandel nu batur diipisan licik sia jadi petani. Eta saha datang warna beureum jeung bodas geuning wadana aing bansos nu teu dibagikeun ku maneh. Aing sieun diancam aing balik ke dieu. Moal mangga aing mangga geus bebeja ka pamajikan lamun teu balik berarti uing ngaji deui kitu intina mah. Nya nepi ka kasiksa masyarakat ku sia bansos acan kudu dikorupsi bener teu? Corona teh ujian salerea tapi sia malah memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri sorangan kurang ajar. Datang aing ka sia ayeuna balitunganana. Bagian mere sia kadulurna doang batu mah teu dibere. Aya nu kitu aya. Aduh aing bisik-bisik keung ieu ceramah ya. Masya darah datang Kang eta teh bakal datang. Eta saha? Duit BLT dipotong 50.000 ku sia. Panai majalah mana ikhlasen, kumaha teh ikhlasen aku sia diancar lamun teu dipotong 50.000 moal cair duit rakyat sia haram jadah doang. Cek aing ge naon. Nya masa bakal datang. Eta saha? Mik nu dipake ceramah ku sia. Maksudna datang sia ti Bogor datang ka Banten aing hayang nyaho sia lain ibadah tapi hayang amal ibadah kitu sia belum besok ngabeng susah aing ripuh aing ka hareupeun malaikat. Ka penyakit sia nyampekeun nu alus sia ditakabatur tahajud tapi sia sorangan mubalik tara tahajud. Nah geuning sia magala ka aing saruana sia ge aang. Pan aing mah dibayar ge eta mah ikhlaseun panitiana. Sia lamun teu dibayar datang moal. Nya moal aing ge meuli bensin bos. Kabeh ge bakal aya balitungan tinggal urang ngabersihkeun hate urang sewang-sewangan bener teu? Tapi dawing mah amanat tipun guru Kang Haji boleh kok narima bisyarah silakan saja nu penting ridon bigori suti pamitiana ridho ulah ngaberatkeun da kumaha ge aing teh Bogor ka dieu teh make mobil ge bayareun mana pertamak mahal tuh ya bingung aing mah ieu teh panitia datang keur pertamak murah kene ayeuna geus naik lu baing kumaha ngomongna ayeuna. Alhamdulillah hampura panitia aing mah heureuy tong dianggap heur. Keur maina datang ka imah panitia pun datang ka Bogor keur murah kene eta teh pertalet. Ayeuna mah geus naik 2 kali lipat. Sugan we jangjina ditaikeun 2 kali lipat. Alhamdulillah. Hapunten Kang, wallahi teu aya sareng singgung kabeh bakal aya balitunganana bener. Tapi urang ulah sok suudzon, urang oge bener teh. Namun can kabagian bansos ulah sok diomongkeun RT-na. RT teh adil merena teh kadulurna wae. Awas ulah karunya RT teh pamimpin mantakna urang lamun hayang lesotina corona pan harus 3M. Yang pertama menjaga jarak. Mantak kula ceramah ka mana-mana selalu jaga jarak. Aing can pernah ceramah dina tonggong nini. Nu kadua kudu daek make masker hakiki nu dititah ku pamarentah, masker majaji nu dititah ku Kanjeng Nabi. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutnya.
mantak lamun urang hayang salamet sing bisa ngajaga omongan urah mantak nyieun kasinggung batur bener eta Kang ieu mah datang kanu hajatan nu hajat diomongkeun cek kondangan teh tadi kondangan jeung naon daharna jeung helm naon helm endog dibelah dua sama ngena kene ngadar endog dibelah dua aing mah nyokot nu gede sugan aing teh daging goreng teh laja goblokna teh nah eta sarua sok ngagogoreng ulah-ulahnya mengapa kau suka membukakan aib sesama cek oma geningnya kesana kemari kau cerita keburukannya semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan iya ini ribu aing ngaji masya ada pesenan di panitia kiai lah ngaji di dia macam hidung bodas weh naon maksudna umum udah ngaji serius nama aya guru-guru kula di dia kiai mah bagian ngabubungah weh gitu cenah cek panitia nya imah kudu sesuai hayang panitia lamun teh aing mah sesuai menangna menang berkatna kitunya alhamdulillah saya catatannya berkata teh hiji cenah peuteuy saempong tadi ngomong panitia kiai tenang peuteuy saempong dondang 2 siki jeung ban Bang Alek alhamdulillah tanya alhamdulillah tuh jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala baik balik deui jadi lagu ieu nu dijudukeun ku panitia teh naon supaya urang hirup di alam dunya emut kana purwadaksi purwawitan daksina wekasan yen manusia mah bakal pinangi jeung poe akhir raga ditinggalkeun nyawa maut pingareunana betul urang hirup di alam naon dunia cek mang santri dunia kalimah fi'il madi tina dana ya dunuan daniun kalimah isim tafdil adna dudukeun kana muannas dunia mah temporer teu lila mumpung masih hirup urang sing loba eling ka Gusti didukung urang ku cinta ka kanjeng Rasul insyaallah kata Nabi syafaati yaumal qiyamati hakun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha syafaat kula di poe kiamat bener hayana ngan jelema lamun teu percaya kana kula bisa nyafaatan maka eta jelema lain ahlina saya tanya orang Bolang Pasir Limus di dia percaya Rasul bisa nyafaatan maka kudu aya cirina jalma-jalma nu bakal menang syafaat nu pertama mana tadi nu maca sholawat nu kadua mana jelema anu getol baca Al-Qur nu katilu mana jelema anu teu durhaka ka indung jeung ka bab mun anak mun salmen pamajikan teu durhaka kanu jadi salah eta ciri jelema nu bakal menang syafaat naon ulah sok durhaka ka salah anak ulah doraka ka indung komo kanu jadiin anu ngandung saya punya anak ibu Masya Allah saya punya anak 3 nu kahiji umur 8 tahun nu kadua umur 4 tahun nu katilu umur 2 tahun tanu katilu mah gara-gara corona eta jadi aing jadwal di bata-batakeun nyunan budak we di mah horeng jadi hiji eta alhamdulillah perjuangan seorang indung geus moal bisa digantian ku harta banda yang loba bener teh indung mah ngandung kasih sate keur ngandung pamajikan kula ge ka eta keur ngandung riweuh sabulan 2 bulan 3 bulan nyeunaan huruf O geulis kunaon sararebel akang sebel kunaon 3 bulan can meunang head hamil lain emang nu sia mah seukeut lain seukeut hamil kitu atuh ubaran gelis kunaon Kang cau di panitia Pasir Limus bau jojorong ge bau sangu ge bau ya amplop ta eta mah teu aneh eta nu ngidam teh daekeun bau kana amplop mah bener teh hayang teh nu aneh-aneh geuningnya pamajikan aing kitu Kang uy jam 3 peuting hayang sebelah geus peuting jadi beuteung pokona hayang sebelah lamun teu diizinkeun anakna ngacai sia Kang aya nu ngomong kitunya cenah lamun teu diturut ka hayang nu ngidam anakna ngacai bener ya orok ngacai teh lain teu diturut memang orok can bisa nyiduh keke geus bisa nyiduh mah moal ngacai diciduhkeun salakeun wae tuh perjuangan seorang indung aya istirahat teu moal aya 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan ngandung lilana bener teu
Kang urang mah memang capek diberi keunggulan ku Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin daripada wanita. Tapi urang mah sabenerna mun diajukeun nya awe mah erana kunaon aya kalakuan awe nu teu bisa dilakukeun ku lalaki. Maka Rasul luar biasa da gagaduhan sifat patonah, pinter, cerdas. Maka kata Rasul saat ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang harus aku utamakan?" Indung anjeun. Saha deui? Indung anjeun. Saha deui? Indung anjeun. Saha deui Gusti? Karak bapak anjeun. Maksudna indung dibedakeun tilu karena aya kalakuan nu tinu teu bisa lakukeun ku bapak-bapak. Hiji ngan, dua melahir, nu katilu menyu. Eta hebatna indung. Kula ngandung teu bisa melahirkan. Ieu ngandung bisa 4 bulan. Gara-gara BBM berkat bulan mulud. Ngandung bungah ieu mah kembung di tengah. Tuh tapi teu bisa ngalahirkeun. Indung mengalahirkan adu lajar bener teu? Paling ngancak oma irama, hai manusia. Ah gitu bantuan atuh. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Oh melahirkan teng-teng di dimah. Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tereng tong, tereng tong. Tuh latihan oke bisa ini bananya. Doa ibumu dikabulkan ada dan kutukannya jadi kenyang. Maka jadi kolot sing hade mun ngomong ulah padu wae ka anak budak keur nginum es. Haok ya nginum es terus ya jadi beuteng sia kadang dia oke. Hati-hati eta kutukan bisa jadi. Ayo tukang es ditipu, teng noneng, teng noneng, teng neneng noneng. Mama yang es krim teu dijual. Nyamangnya teu dijual ya kan mah ngalewat doang. Bingung tukang dagang dikitukeun. Ek nyebut teu dijual moal laku. Malah para mah ibu-ibu sok ngahina ka tukang es teh. Teu ngeunah nyamangnya basi. Anu kitu aya. Aya supaya anak teu jajan. Bagian tukang roti, roti tawar manis, teng teng teng, roti tawar manis, teng teng teng. Mama yang roti, ulah tukang roti nake tukang bohong. Bohong kunaon sih mah? Mongko roti tawar, tapi ditawar teu beunang-beunang. Awas ecenya, itulah hebatnya seorang indung luar biasa benar. Aling-alik ulah ge ceuk adu lajana pamajikan geus 8 bulan sare, serbasa, gelis. Aya naon Kang? Coba nyang gigir berat sabelah, coba nang karak nyelenge, sugan nangkub ngaganjel belegu, kumasya heesna nyaperem, aya wah hees molotot, wah atunya matak molotot ke hudang berarti lain hees. Ya Allah pamajikan gak adu lajar cek, Kang, kumaha ieu Kang? Kumaha? Dia rek lahiran belegu, pan ieu teh gara-gara siaza teh, atuh nya gara-gara RT teh. Bawa aku yang ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit, Pak dokter tolong urus istri saya. Bapak BPJS atau tunai? Tunai. Kenapa nggak BPJS Pak? Lila yang ngurus nama pinuh ruangan anak. Benar tunai mau langsung diurusan. Bapak mau nemenin? Mau, tapi saya mau pulang dulu mau manggil orang tua saya. Lain pada rek yang madukun, maparaji. Jadi nusok mantuan lahir nama ngarana maraji atau maberangnya. Ulah sebut maberang karunya dinas berang doang tuh bisa peting gitu. Ngaparaji we ame dua ame berang peting. Wing kaluarkeun mobil kehalangan ku motor gitu. Sing horeng aya motor tukang mobil pake we motorna mobil antepkeun. Horeng nu bogana ngadat satpam. Hei maling. Lain maling nginjem moal bebeja. Eta mah maling Kang, lain maling atuh sia deui halangan mobil aing. Arek ka mana Kang? Arek ka imah heula yang maparaji. Jangan doakeun pamajikan rek ngajuru tuh di luhur lantai 2. Tukang make mobil we lila ka juru manten nginjem motor sakedeung. Oh ke akang teu balik deui. Tah kunci mobil cekel lamun aing teu balik deui mobil jang maneh. Ya Allah mudah-mudahan kieu teu balik deui. Tah siga lo tah. Datang aing kana motor nepi ka imam paparaji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, assalamualaikum. Keluar paparajina. Cekrek malarat. Kaciri nu susah mah kitu pantona ge. Malarat. Beda nu beunghar mah nya plak tuk gableg. Dapurna korek
pengen gablek koret hirupna. Assalamualaikum keluar mah paraji. Waalaikum lila betot ay kena motor bawah aku ay. Di jalan ngamuk can ge beres nembalan geus diculik lila teuing nembalanana cing teh. Nepi di rumah sakit mana si neng nurek ngajuruna tuh mah lantai 12 Kiai gelo sia mah kunaon atuh lantai 12 mah orok sia keluar aing modar kunaon ngap naik lift dong mah gaul naon lift teh panto ngapung mah mana tak diharap aya panto bisa ngapung no bener yuk asup jeung uing hayu pencet tombol hijau tulisan open muka ngajol akeun ini malah kabur hayu mah asup teu hayang aing asup ka open sieun tutung maka jen sieun tutung eta aya tulisan open teh bahasa Inggris mah artina buka lain open mah parantinyeun kue aing ge boga di imah moal kuat lawan ini mah beneran moal kuat awewe teh panturunan Hawa mah calangap Hawa mun lalaki mah Adam ningkem mentak lalaki mah loba cicing bapak awewe mah loba ngom perkataannya pun wanita itu bisa menghasilkan 20.000 kata sehari namun lalaki cukup 6.000 mana buktina lalaki mah mun ngubah motor cicing bibirna kieu we ngubah motor teh cicing tapi awewe mun usik bari sasapu leungeun usik sungut usik sia eta mah bari nyapu teh aya nu lewat cek di mana tos ngaji aing teh bejaan teh nyamper tadi keur isuk muludan di mana emang itu di ditu Pasir Limus sapuna dikitkeun heula di Pasir Limus di Pasir Limus muludan sacara mana Kibalapura aing mah nyakalkeun nonton aing mah sia male nyamper sih atuh sia di molor wae keur isuk we gorowan ece ngarumpi heula sapuan mah iraha buah beresna jelema lewat hiji nyapu deui lila nyapu doang oge keur ngepel budak lewat coba saya teh budak ulah bolak-balik wae saya teh ampun aing mah iraha beresna gawe teh basa kene keramik teh dijejek wae ku jaran jada doang mah sungutan teh ngecewas we mantak moal kuat ka lamun awewe mah moal sok we awewe teh lamun moal motor ge penguasa jalan saya teh mah di tengah we hayu bari sena teh hurung ka belah kiri bener eta aing aneh eta ibu-ibu mun moal motor teh sena teh hurung apa poho apa kumaha eta nya mun dilakson tit lainnya sih malah ngalieu gandeng nyentak ka aing baheula ini mak bohong mah da lantai 2 mah naik tangga we hayu orang naik tangga 2 lantai ge ripuh ini mah geura jampe mah kedeung memeh ngajampe aing nginum heula mah parajina teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kumaha rasana eueuh rasaan biasana nginum naon mak susu biasana mah mama kajen kaya dijieunkeun ku panitia mah teu naon ieu ge bagus ya deuleu China deuleu China deuleu China deuleu herang cai herang itu bersih kategori air murah alhamdulillah tuh nya sok mah geura jampe ku aing dijampe eta bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum waalaikumsalam mainan uluk salam anu ngajawab eta a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa fa'ala rabbuka mama tadi anggeuskeun aing mah butuh bukana doang sing bener mah arek aing geus Allah ngomong wae atuh cicing bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juri nyingkir setan nyingkah wa jurak wa juri wa kunta wa kunti wa nawani wa umantak wani ge aing mah wauheun ka juri kita mah parajet eta perjuangan seorang indung maka hati-hati anak ulah doraka ka indung pamajikan ulah doraka ka salah. Tapi saya lihat kok ibu-ibu di sini calon surga semua amin. Ya mah wanita-wanita solehah nu hadir nage. Kaciri gareulis. Sabab ciri wanita solehah adalah mana cek Rasul. Idan nadorta ilaiha syarrotka. Ditatap wajahnya itu indah berarti sok ngan solehah mah dangdan lenjang tukang ojek tapi jang salak. Dangdanan jang jawab jujur orang Pasir Limus ibu-ibu dangdan jang salaknya apa jang ka pasar astagfirullahaladzim jang salaknya apa jang kondangan
Allahu Akbar. Cedang dan majang salak. Kenapa? Karena surga seorang istri ada pada telapak surga seorang anak aya dina telapak nu jadiin. Ibu mah surgana sanggeus nikah pindah lain di indung bapa deui, tapi dina ridho yang menjadi salaki sanggeus nikah surgana boga dua, hiji indung nu ngandung, dua indung nu jadi pamajikan mito gitu. Jadi ibu membaktina kudu ka salaki, lamun bentrok antara pendapat suami dan orang tua heulakeun pendapat salah. Kacamun alus dua nana gitu cenah. Mantak surganya seorang istri ada pada telapak kaki suami. Mun salakina jong teh anggap we tendangan ti surga. Nya kumaha ka surga awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah. Kecrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik bismillahi Allahu akbar. Langsung murudul dosa ibu-ibu mah sabab lalaki mah kena keamanatan ku Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hartosna wallahu alam bir murad. Hai orang-orang yang beriman, ku angpusakum jaga diri anjeun wa ahlikum jeung keluarga anjeun naro dari panasnya api neraka. Lalaki mah memeh ka surga teh saenggeus hisaban sorangan nungguan hisaban anak pamajikan. Eceu mah geunah ditanggung ku salaki. Mantak sing bager ka salah. Mun salaki ibu datang papageun kalawang jemputku hate anu senang baritanya nah akang damang ocok tala sabodot ampun salaki balik teu dianggap saya mah. Assalamualaikum. Salam. Akang balik neng geus nyaho ti mana bauna ka ambe bau naon bau kungkang geblek gitu mah. Ulah kitu ce hayang disebut soleh hayang pahalanya sing daek dangdan jang salah lain jang batur salaki tapi mah wajah-wajah sok dangdan yang salakinya asal syarat salakina keur loba duit. Bagian we loba duit pipina ge diwedakan make wardah panona ge diset biwirna dilipenan kelekna disemprotan ngomong nage mani cacadelan cadel kurlabrina lalakina tos gajian mah awak disemprot eta mah kudu loba Kang sabab di kumaha poe di poe tara uyuhan. Salakina datang ge ogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang aya naon geulis? Anak ae ti. Naon anak ae? Nah sia ka mana wae belegug. Teh salakina enten engko li endud. Aong meseroko meuli udud. Akang naon entan ten entit naon bujal ateus saeutik ka salakina gawe di Jakarta balik ka Malimping saminggu sakali sono ka salaki teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang kunaon geulis seminggu lo kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon hono ida endu li empap hono ida endu li Maisya, sono kacidari nu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing cat enrok engka. Naon? Kancing ngecopot anrok ke semuka. Naudhu. Nuka dua. Ida amartaha atau atska. Dimana diparentaku salaki sing nur. Ibu hayang asup ka surga. Hayang di aku umat Nabi. Lamun diparentaku salaki sing nur.
Bahkan pun ibu sedang ibadah yang sifatnya sunnah berbenturan dengan keinginan suami, heulakeun salaki. Mun ibadah orang sakadar sun, beda jeung nu wajib. Lamun sunnah mah salaki we heulakeun. Ece keur duha, duha sunnah apa wajib? Sunnah. Keur duha, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek salakina geulis, ulah rek sawah hayang ngopi, batalkeun duhana. Sampeurkeun salakina jieunkeun ci kopi. Engkos nu heueuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Geulis akang hayang ngopi. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kopi neng. Ihdinas sirata. Kopi tol mustaqim. Salah eta teh nya karena duha adalah sun. Nuturkeun ka hayang salaki adalah wajib. Salaki heula we. Salakina heula sampeurkeun. Kakang Gatot Kaca, mangga kakang gerang ngaleueut, moal ngaleueut susuna can datang. Nya keun kan entong geus entong. Kula mah diamanatkeun ku pamajikan, awas ya mun nyusu di luar. Kitu nyebutna teh. Jadi moal nyusu di luar sabab eueuh di dina. Alhamdulillah. Tuh nya, ece kos kitu tah. Suguhan heula salak geus nyuguhan salaki duha deh cenaka salaki kula mah lamun geus suguhan sok banyo sok nyabak aing sangeuk wudu deui lamun dibanyolan ku salaki tong duha kajeun geus we bersendagurau dengan suami sebelum bekerja. Nah sababna sabab ku ece nyuguhan cai sagelas ka salaki pahalana sarua jeung salat sunah 200 rakaat. Pernah ibu salat sunah 200 rakaat? Tong waka ibu aing can pernah. Urang mah ulah waka 200 nya bulan puasa we 23 deh di dieu taraweh 23 apa 11 23 sarua jeung kula berarti nya cenah ka aya tetangga kula mah 11 kajeun 11 bener 23 ge bener nu teu bener mah nu tilok taraweh geus kitu we dia mau ngomong Pasir Limus mah cenah taraweh teh 23 pan NU eta mah di itu mah cenah di Lebak mah 11 Muhammadiyah ari maneh teuing da aing mah taraweh eta nu bahaya nu taraweh ngan biasana nu 23 ya kula termasuk lemur kula mah ibu-ibu sok ngintip ka imam teh saha peuting ieu imamna hayam pelung naon hayam pelung teh lila satu ustad itu mah lila wae imaman taraweh dikorikeun Allahu Akbar. Ibu-ibu, wah beres subuh tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak udud heula kaburu. Batur tarawih bapak-bapak ngarokok. Datang RT, kenal Kak? Nungguan Fatihah teh. Can beres can karak ieu kana wudu tah tadi keneh. RT tiala maju teh lamun beres waladolin bejaan kula siap. RT maju ke masjid lain sholat nungguan waladolin RT wairil maghdubi alaihim waladdallin amin ngaguak RT nu ngarokok paehan diserbu kabeh nu ngarokok di paehan rokokna lain jelemakna asup sholat beres tere Allahu Akbar takbir kabeh tere geus Fatihah mah tere Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Yasin demo isu kanan ganti imam pembaca Yasin diomongan ku DKM Ustad ulah maca Yasin kunaon jamaah wanu puasa kunaon atuh sia beres tarawih jam 5 subuh manten moal isukan mah malam kadua imamna eta keneh ibu-ibu ngomongkeun nu kamari dak ieu mah geus diomongan ku RT mun nurut mun teu kumaha geus sia cicing di dieu we duaan jeung aing tungguan imam maca Fatihah namun beres Fatihah mun Yasin urang kabur nyangan masjid nu sejen lamun Yasin urang miluan jadi nu duaan cicingna bedug lain salat Allahu Akbar ece pondok ayeuna mah kamari mah panjang geus ditarekan ku RT pan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ece gancang kamari mah lila dikorikeun juga belum wairil maghdubi alaihim waladdallin
amin. Yasin mah teu nyaho aing oge. Mun Yasin kumaha urang pindah masin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah. Emang kunaon waqi'ah? Dulurna Yasin. 2 lembar subuh deui wae urusan. Imam bener teu kapake tarawih hayang anu gan. Menang teu tarawih digancangkeun. Menang asa bener ukuran bacaana. Rukun we intina sing bener. Rukun salat ayat 17 cek kitab Sapinah, ayat 13 cek Riyadul Badi'ah cek Fathul Muin. Nu 13 ge sarua jeung 17 kan beda cara ngitungna. Lamun nyokot nu 17 eta rukun 17 teh kabagi 3. Hiji rukun qalbiyah, nu kadua rukun qauliyah, nu katilu rukun piliyah. Qalbiyah aya hiji nyatana niat, qauliyah aya 5 hiji takbiratul ihram, kadua maca Fatihah, nu katilu maca tahiyat, nu kaopat maca sholawat, nu kalima maca salam anu katuhu, nu kancamang geus sunah geus lain rukun deui. Sisana rukun piliyah bangsa pagawean aya ruku sarta tumanina, aya itidah sarta tumanina. Benang rukun eta najan gancang sah salatna cek ulama ahli fikih. Betul? Matak pek gancangkeun tapi sesuai ukuna benangkeun. Rukun qalbiyah hiji kudu bener niatna pas takbiratul Allahu Akbar. Takbiratul ihram kudu jelas sabab rukun qauliyah bangsa ucapan. Maka punten Kang nu bindeng ulah jadi imam. Nu bindeng teu jelas ngomongna jadi imam. Inau dah temenang illa alhamdulillahirrahmanirrahim terjelas bacaanana kecuali mun dia mah eta dirinya bindeng kabeh nu paseh teu naon. Lamun aya mah ulah wayahna kudu nu paseh. Maka cek Fathul Muin jilid kahiji lamun jelema anu paseh ngamamum kanu ruksak bacaana teu sah wajib muparokoh. Kumaha carana? Dah loba ieu di dieu para guru sadayana leres kudu misahkeun diri mantak sing bener gancang silahkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sakitu we sedeng jam 8 saparapat beres. Imam tarawih mulai jam 7 lewat 3 geus bubar. Tarawih geus teu jelas bacaan eueuh makmum eueuh mahroj ka mana boa. Sayyidina Muhammad sih Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Slow way. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Beres tarawih aki-aki arutah abah kunaon mabok tarawih ning mabok aing ruku imam sujud, aing sujud imam balik goblok nate tah eta gue mah teu meunang gancang teu. Nah ya anu ngarekam nih jangan dipotong-potong video ceramah saya ya nyolobanya ya Kang Asep Sihabudin ya berpanan videonya anjeunna mah tara dipotong sok aing dipotong eta doang aing iya aing kikituan aing dicarekan ku kiai. Sia ceramah banyak sholat gitu atuh dengekeun komplit aya sholat nu bener aya nu salah tanu iya gitu salah eta atuh batur mah sallu ala Muhammad sallu alaihi salawai batur mah at-tahiyatul mubarakatus iya atuh teu sah gancang teu tung kuat arutah jamaah paringsan tungtungna mah eueuh imam poe ka-4 bingung deh jamaah ge ya tarawih jadi moal nyaho aing bingung kamana imam teu datang geus sia imam aing mah salat ge kakara berusaha tuh RT panggil teh dia naon maju sia teh jadi imam tenang aing ka hareup maju ka hareup sugan teh imam ring pengumuman jamaah masyarakat Pasir Limus ku sabab imam teu datang maka tarawih pre heula peuting ieu mah. Wah ibu-ibu ngacung Pak RT manya ge kudu pre pokokna mah pre teu bisa Pak RT tidak rotan akar pun jadi naon maksudna ustad geus RT maju aing mah apana kuliah jeung kulhu geus pake teh 23 rakaat kuliah kulhu tong ganti-ganti emang menang da sunah ieu teh bener RT modal kuliah kulhu maju. Allahu Akbar lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar menang genep rakaat salamat RT kuliah kulhu rakaat ka-7 wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Magok ibu-ibu pasti kuliah deui cek budak detik sok Pak RT tarik kuliah
CRT goblok aing diledek. Aing ge bisa selain kuliah bisa aing apa. Bismillahirrahmanirrahim. RT ganti surat maksakeun. Tabat yada abila habiu wa tabbuat yada abila habiu wa tabbuat yada abila habiu wa tabbuat. Ieu ka mana sambunganna atuh ieu. RT dihareup mewek mikiran tabat eta. Awat yada abila habiu wa tabbuat. Goblok balik deui wae. RT nyerah tabat ganti Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna pasti kausar deh anjir. Inna ibu-ibu lillahi teh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Barang ruku ngali ka tukang sajajar jamaah maut kabeh gara-gara RT. Nah udah yo bakti terhadap ibu bapak, bakti kasalaki, perbaiki hidup kurang sesama tetangga, sing akur jeung dulur, silih bela jeung baraya, perbaiki akhlak kurang seperti akhlaknya kanjeng Nabi kita ikuti. Insya Allah orang bakal menang syafaat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul akhil mubtadi musamihan wa qulil islahi fasadi nasihan wa asli fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubaddili. Bobona sapanon carana sapakan bobot poin bang taraju gapura ning rahayu jating kani kabuk kembang pinitik sinebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosenan kirang langkung nyuhunkeun dihapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.